Sanes wargi kieu ya. Kasim kuring aya nu komen sanes aya di seueur tentang masalah ieu ya. Tihang jubung sareng masalah jubung. Komenna kuat tepi ka eudeuk peredes warginya. Komenna teh kieu. Kuring mah gitu sok heran kanu ngarit kitu teh cenah. Metak naon cenah atuh lamun mawa karungna 2 atau 3 atau 4 gitu. Jadi nu komen atuh nah Kang cenah teh nyana karung badag sakalian nu plat hejo, nu karung tukang paket geuning sok aya. 2 nu komen teh. Teras deui nu langkung parah mah ieu tah masalah tihang. Aya 2 nu saurang mah. Wah cenah tukang ku nyenak tihangnana oge cenah eta berat. 3 berarti nu komen teh. Terus aya deui masalah tihang teh nu komen teh kieu. Kuat nepi ka aya nu didamel videona kitu nya. Salah sawiosna tapi punten sim kuring teu aya maksad amak atau kumaha mung sae gitu. Mung rada hoyong ngabalas na teh asa kurang enakeun. Pas sampai kok dipasangan tali yuk nyenak nu kieu tah nyenak lajer dibuang si ieu ribet cenah naon make nu kieu geus tali hungkul. 4 berarti nu komen. Ya sim kuring sambil damel nya ya. Eta sim kuring kieu warginya. Masalah anu komen anu kahiji. Aha cenah henteu mawa karung loba asa ku ribet. Ai jukut loba mah cenah mentak naon mun mawa karung 3 atau apa teh. Kieu warginya kang komen anu kahiji. Sim kuring di tempat pangaritan ke tempat motor sanes ka bumi ieu mah ka tempat motor teh tebih gitunya upami sim kuring nyanak misalkan karungna 2 atau nepi 3 atau nepi 4 bilih teu kacanak da tanaga sim kuring yang hiji gitunya. Kaduana sim kuring teh ngarit terutama sim kuring mah sanaos aya kebon jukut sim kuring teh tara ngarit langsung ke tempat anu aya jukut. Upami langsung sim kuring nyanak karung 2 3 4 berarti sim kuring terlalu optimis. Ketika sim kuring dugi ke tempat ngarit sim kuring jukutna eueuhan hanas karung mawa 2 3 tah kitu warginya. Entak sim kuring sok nyanak teh hiji ngan upami teh mah kitu pas nyanak karung hiji aya jukut nu seueur nya kieu we dijubung. Teras deui nahan teu nyanak karung anu ageng. Cek tadi di tempat sim kuring ke tempat motor teh tebih tinggal ka itu tuh. Jabat tebih jabat nanyak. Nanyak itu warginya. Upami sim kuring nyanak karung anu ageng nu plat hejo intina mah moal kacanak wargi berat abot sakieu oge tuh ieu teh karung 60 kilo. Karung teh aya nu 50 kilo, aya nu 60 kilo teh mah kirang langkung karung anu 60 kilo sim kuring teh. Upami di lebatan gabah. Ngan duka upami kejukut mah. Tinggina sakieu. Ieu teh engkeun pinuh. Hampir sami sareng sim kuring. Enten kirang langkung ieu karung ka dieu teh 1,5 meter 150 cm. Tah kitu warginya. Nu katiluna naha cenah make kieu tihang make asuh ribet-ribet teuing. Buang we geus ku tali hungkul. Kieu nya ya. Upami sim kuring ngange ieu hungkul kan ieu teh posisi nu sok dijubung ku sim kuring teh jukut pendek akang. Sanes odot, sanes jukut panang, jukut pendek. Tuh. Jukut kieu